Gogoda jeung gogoda hiji jeung hiji ngadoja pikeun pamecak sabarna nandangan pait peurna nalika amprok karandap pantes mun karasa eungap usum musibah tumerap tepi ngajerit ngaratap taya contoh tur teladan nu tiasa ngabandingan sabarna Gusti junjunan mayunan pait ujian sabar teh rak suka nabi pantes mun teu babari pahalana oge pasti ngabandingan syahid mati datang wabah piambekeun sadaya silih tudingkeun aya ge nu nyapirakeun tungtung nama nyilakakeun piwarang calik di imah malah wisata jarambah jadi nyebar kena wabah balu karena matak owah kayakinan kudu tarik pageu akidah sing tilik tapi piki ge ngadidik kudu ikhtiar sing apik ulah osok lalawora gede kawani balaga disangka moal tumiba kadiri anu digjaya penyakit pilih kasih bek wani dek letik burih
kasasaha dipilih geus keuna kakara perih usik atawa cicingna sadaya aya usumna pada ibadahna kantu nurut ka ulamatur pamarentah tos maparinkeun pangwarah ka umat sangkan sumerah ulah waka seueur ojah mugi Gusti nang tayungan abdi tura anu nyarengan dina langkah perjuangan dakwah ta'lim pengajian mugi Gusti maparinan kana diri kakiatan